hotel Maranjang. Batara guru sinarana juga tak ada yang aduh panggil gigit warung itu mesti 15 menit gajian. Batara guru sinarana juga tak ada. Sekedap berembeten awang sumargane pun batangpun gawe alis manis melas melis teli kekepangan tiga kakang panjin rada kaula adikku ya kapayun kang calikna yaya tiris asa taya pisimbuteun hartang asa taya pikipaseun keung asa taya pipaturun hirup dina dangan ayeuna kapayun kakang panjin rada kaula adikku bagja bagja ya pada kalau ngomongna kumaha adikku mana gatot kacang bakalan ngeleh tenaga perconan dina tengah ayeuna keur ngacak-acak sawarga maniloka teh aya di tukang adikku gatot kaca kapayun hidup sono kaula kaharep gatot kaca beda di soalna gatot kaca nah oke sebenarnya eta teh ciri khas namun gatot kaca ngakerem lamun Jawa Tengah lain ngakerem tapi nyoy ngakerem gatot kaca tapi nuhun kana rupiah pubage kalayan ujung subang gagah turkeun sebab bangkos boyong panjenengan Raka Batara ditampi puja suti hidup gatot kaca dedeh teuing hidup datang di marca pada kasawarga maniloka teh di subuhan naon geuningan ngan saukur aya aqua we anu meuli putra gatot kaca teh aya kahoyong hayang naon hidup dina dengan ayeuna hayang nenen anu baheula hayeuna nenen apalagi bawa hayeuna sarua wae buat larang dulu sinaranya juga tot kaca lamun suara semar beda di semar mana ada perwek geus amoy ucu bagja umat bisa tepanjang orang kaum lumuk di dia mudah-mudahan si tambi-tambi kaberkahan semar lamun bangsa denawa bangsa buta beda di suara nakir bangsa denawa oke kalau lagi panggil dengan bangsa denawa bangsa buta beda di suara nakir bangsa denawa lur nusana si kumpul nanti nuhun kana nganggo pihak pembagian kalayan untuk sumanggang haturkeun sembah patos nuhun panjenengan diterima mana batur maneh aya di tukang agan tidak lahareun datang baturna saya lahareun alah darah kisah daya ya ada padahal lapar yang lain mana tengaran teh saha saya jajang ya ari asal di mana Jakarta boga pamajikan aya baraha 8 Jakarta Palawan aya lain di tengah-tengah tadi ngomong dengan Cina awe kumpul atau ijak itu nyebutmu kagak saja hari nyebut saja saya mah
Ari nyebut lengan. Panangan. Ari nyebut suku. Alat langkah. Jeli. Alat nangkap kata-katanya. Ari nyebut sirah. Pastaka. Bener. Padaharan. Bujur. Pantak. Cobalah menyebut kancut. Nah, heseon kancut. Alah, gampang. Katakan apa langkah. Ya padahal panjang hancana mama. Terus 25 menit. Terus cekap eta malah kada hiburan da urang maniatna ka dieu arek ngan. Mudah-mudahan ditampi ku orang kabulu. Amin. Iki urang syukur ke nikmat anu aya. Geus kitu bae. Alam ge rumpul kitu cenah. Araha yang duit. Heuh dengan duit abdi mah. Nu kaduana shalawat turna salam mugi tetep dilimpahkeun dicurahkeun ka junjungan urang sadayana paduka anu mulia. Anu ngaranna geus kaclopak kana nyewu kalpa ka janak pria ka jam paling angin ka koncara mancanagara di bawah komara pamimpin adil tetap bijaksana sidik tapik amanah jeung patona